Demung Janggala, Demung Janggala, Demung Janggala, Janggala, Janggala. Gilang Kasna di channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejam medar hiji carita dongeng Sunda karya Patatang Sumarsono dina judul Demung Janggala. Kajadian ririweuh di wewengkon Kadipatian Ukur, lalambahan hiji budak lalaki nu katalangsara. Alatna dibeberik turek di alapati, tapi nasib mawa manehna dikukut ku pamimpin begal. Ngegedurna senedengdam, turasa kasono nu mokaha, kalanceuk awewena. Penghilap subscribe, jempolna, aktifkeun tanda loncengna, supados teka kantun cariyos salajengna, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar, carita dongeng Sunda, karya Tatang Sumarsono, dina judul Demung Janggala. Demung Janggala. Demung Janggala. Janggala. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Naon margina paman teu mulih sareng. Raden Sungsang teu gancang ngajawab. Tapi lila-lila mah teu burung pok. Eulis, kaayaan kiwari geus robah. Saenyana pikeun paman pribadi oge ngarasa berat. Tapi da kumaha atuh? Kaayaan maksa kudu kieu. Rag deui eureun. Lis tayu ngabandungan maneh saraga pisan. Jika nata can pati manjing lamun ayeuna paman ngabejer beaskeun ieu pasoalan ka Eulis. Kahiji bisi Eulis sorangan salah harti. Kadua, kaayaan nagara masih keneh harengheng. Sanajan perjurit anu ti wetan ayeuna geus teu marulang, nya ayeuna teh geus marulang deui ka Mataram. Ngan anu jelas mah paman nyaah pisan ka Eulis. Poma Eulis ulah boga pikiran anu lain-lain. Tarimakeun ka nyaah paman. Keun tong mikiran ka sisi kagegirna. Utamana mah anu patalejeng kaayaan nagara dina waktu kiwari. Saheulaanan mah anu kalaritu teh tong kadijieun hancengan urang. Masad paman, urang ulah ngemutan kasaha nya kedah kumawula. Listayu nanya, kira-kira kitu. Rek saha wae anu jadi dalam diukur urang estokeun. Tapi naha bakal tiasa kitu paman. Kanggo sadiri abdieun mah asa abot pisan. Geus kajudi. Pamadagan Eulis bakal kitu, tapi urang kudu inget. Kaayaan nagara geus robah jauh pisan. Meureun Eulis oge geus nguping yen dalem anu ayeuna teh lain pituin urang dieu. Tapi urang wasa nolak. Da kitu kapalai susuhunan di Mataram. Sanyana lain ngan ukur wae anu di daleman sakumaha kapalai ti wetan teh. Nya lain ngan ukur wae. Tapi deui parakan muncang Sukapura jeung Sumedang. Ari urang mah anu ngan saukur kumawula ka wayahna. Nya karita mah wae. Ganti menak ganti dunungan. Listayu tu ngomong da puguh teu pati timu di bawah cacarita ngeunaan eta mah. Komo deui pan ayeuna teh geus aya bulana sasat hirup dina pingitan. Geus wae tepi ka dieu nyaritakeun perkara eta mah. Apan bieu oge ku paman geus ditelakeun naon pangna urang ulah rek sakacuam caen.
ngan hiji anu kudu jadi bahan pikiran Elis mah kaayaan geus robah. Pun samet ieu. Dina zaman dalam anyar, daya ukur dipindahkan ke belah kaler sisieun walungan Citarum, dokdak puriak rongkah. Kanjeng dalem ngeri rahayatna daya heubeuh macul we ditaringgalkeun, taya anu diiwalkeun. Sadarea kudu pindah ngababakan tempat anyar. Berat atuh geura arindit, meupeung tacan panas, omong Senapati Sungsang. Listayu anjeun ceuleuh dina tandu beri nangkep orok beureum, si Ibi lempang tukangeunana mawa gembolan mani angkaribung. Nya kakaraharita Listayu nyaksian deui dayeuh anu ayeuna rek ditinggalkeun. Sabab selila jadi babandan manehna teu meunang lunta jauh paling oge ngalantung di buruan. Banget nya ngarasa pangling waktu nangenan kaayaan anu geus robah pisan. Dayeuh geus teu pati kaurus. Ditu di dieu anu katenjo teh ukur eurih ngajajembrung kitu deui urut pamatuhanana Bareto. Ayeuna geus rata jeung lemah, geus jadi tegal cecendet, kawasna wae langsung diduruk musuh waktu geus ditaringgalkeun ku pangeusina teh. Anu nyesangan kari tatapakanana ngajaran tul dina urutna kitu deui tatangkalan anu aya di pakarangan oge loba anu geus ditutuhan. Dihandapeun tangkal sawo anu ngarang Kadak Bareto. Manehna sok ulin jeung babaturanana papada budak awewe deui. Ayeuna mah tangkal sawo oge jiga anu geus mimiti ngarang-rangan. Taman anu tadina asri geus robah jadi dapuran manjah jeung limusa. Beda jeung Bareto, di dinya teh loba tangkal kekembangan. Geus loba pisan ganjorna geuning, ari kitu teh pantes da eta tempat teh geus hampir sataun ditinggalkeunana oge. Ku si Ibi katenjoeun yen asuhanana keur neuteup ka urut pamatuhanana Bareto. Teh ieu digeunggeureurkeun, manehna oge sarua kagagas waktu ngaliwat ka lebah dinya teh. Samemeh lohor aleutan anu pindah teh geus cunduk ka tempat anyar Listayu jeung pangasuhna ditempatkeun di hiji imah. Wawayagon pisan kaayaan oge jigana teh waktu nyieunna teh digariduskeun. Bakal terus matuh di ieu meureun urang teh Ibi. Ceuk manehna bari ngagolerkeun orok dina palupuh ukur ditilaman ku samping kebat. Listayu terus ngabebenah pinggoneun. Pangasuhna ngaleos ka pawon rek nyieun hawu, pak pikpek da puguh sagala kudu ngabaru. Ari eta imah hancengan saha Ibi? Omong Listayu bari nunjuk ka wawangunan gigireun imahna. Saurna mah anggoeun juragan Senapati cenah. Terang sote bane we tadi anu nganterkeun urang cecarita jeung baturna. Walon si Ibi. Keun ada jongjon meureun ari teu jauh ti Paman Sungsang mah. Meureun engkena bakal jeung kulawargana di dieu teh. Rupina teh kana kitu Den. Nyawa teu mangkuk di saminggu oge eta imah teh geus dieusian ku Senapati Sungsang saanak bojo. Listayu teu ngarasa cuang cieung teuing da puguh deukeut ka tatangga kabeneran deui nu anyar datang teh galeh geh pisan. Karekuat matuh sawatara poe oge ku Listayu teh geus dipicongga. Manehna rarman larsuk ka dinya ngarah teu nilam cenah. Pribumi ngabasakeun dirina teh embi teja atuh lengkep nama.
Eulis di dieu mah Eulis menang ngulampreng keluar. Daga sawangna kaayaan geus mimiti aman. Kahirupan rahayat geus pulih deui sabihari. Anu tani geus jarongjon deui molah tanahna. Itu deui tukang dagang geus jarongjon da dasar di pasar. Ngan omat aya hiji amanat anu kudu diestokeun ku Eulis. Omong Raden Senapati dina hiji peuting waktu keur ngariung di patengahan. Omat ulah cacarita yen Eulis teh putra Kakang Suranangga. Najan perjurit tewetan ayeuna geus marulang deui ka lemburna, tapi saha nyaho. Engke rusiah diri Eulis kadengeun ku cak-cak bodas. Geus tangtu bakal jadi pamala. Eulis ge meureun terang sakur anu aya patalina jeung Kanjeng Dipati Suwargi kudu diiringkeun ka Mataram. Teu meunang aya nu nyaesa saurang-urang acan. Ari Kakang Suranangga pan geus pada terang anjeunna teh Senapati Satya Kanjeng Dipati kurang wetan kacida di arah-arahna. Lamun arapaleun yen salah saurang putrana aya di dieu geus tangtu bakal dibawa ka ditu. Kaharti Eulis. Kahartos paman. Tah. Ku paman jeung ku embi Eulis teh rek aku alopituin. Bawa ti Cihaur. Malah ngaran Eulis oge kudu dirobah. Lain kuna naon, lain rek nyapirakeun ngaran ti Tuang Rama. Tapi ieu mah pikeun kasalamatan Eulis sorangan. Kupaman Eulis terek diganti jadi Lismaya. Lismayakeun we nya, dasarua Eulis keneh neneh nama. Nyanggakeun perkawis eta mah Walon Listrayu. Nuhun pisan kasayan paman sareng embi ku abdi katampi. Berat nyuhun berat nanggung abdi teh. Tos sakitu lamina abdi janten kabeung berat sareng nyesahkeun paman katut embi. Tugdugi ka ayeuna apan kanggo kaperjogian sadedinten oge dicekap wae ti dieu. Abdi oge ngemut piraku ari hayu-hayuhan kieu mah da metak isin. Hoyong atuh abdi teh tiasa hirup macakal ulah ngan ngandelkeun dicukup ku batur. Buktosna ku paman sareng ku embi. Ari maksud Eulis rek kumaha kitu? Abdi hoyong dipasihan pada melan atuh pura-pura nyangu saur kasar nama. Ulah ngalalaip diri gelis. Betiraku atuh embi hidup tega ningal Eulis buburuhan. Nya Eulis, piraku teuing sok ngalalaip diri kitu. Bet piraku embi tega ningal Eulis buburuhan. Embi uja nembrong. Da pantasna oge Eulis mah digendeng ku menak deui. Nya di pikiran paman oge kitu. Saha pi jalmaanana nu bade mileuleungkeun abdi. Perkara eta mah pasrahkeun we ka paman. Eulis mah terang di aya we nya. Tangtuna oge lalaki pinilih anu baris diasongkeun ka Eulis teh. Asa abot paman nampina oge margi tangtos abdi bakal nguciwakeun. Tong boga pikiran kadinya. Eulis tong nginget-nginget wae mangsa nu geus kaliwat. Pribumi gancang megat kalima. Guys, percayakeun we ka pamannya. Perkara eta mah. Perkara si Ujang anu orok keneh taya halangan diurus ku umbina oge. Da geus teu boga budak leutik urusan ieu. Ku Eulis ulah rek dipake melang. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Caritaan paman sungsang pamangger memang teu mencog. Listayu diasongkeun pisalakieun cutak cekalong wetan anu kakara ditinggalkeun maot ku pamajikanana. Sanggem ibi mah Eulis
Bade milarian an kumaha deui. Ari si Ibi menisok ngagampangkeun. Bet kami mah rupana oge tacan nenjo acan. Bawa ting aki-aki geus rai incu itu teh. Walon dununganana. Pangasuhna teu nempas kalah katerus gampang ku budak anu keroresan. Ibi, ari awewe kunaon nyebab ditakdirkeun teu meunang boga pamili. Ari Ibi baheula kawin ka Mamang menang milih sorangan lain. Sanes enden ayu. Langrare mo kolot. Apal-apal kana rupana teh basa rek dirapalan. Tembal si Ibi. Tapi geuning enden, teh burung awet rumah tangga Ibi teh. Cak-cak lamun teu cacak lamun teu kasapih ku patih mah. Rumah tangga Ibi pasti keneh regreg page sanaos teh diparengkeun gaduh turunan oge. Nah menang sabaraha tahun kitu rerenjengan jeung si Mamang teh. Lami den. Salikur tahun mah langkung waktos memang ngarangkep ka Ibi. Nya waktos Mamang ngarangkep ka Ibi. Nden ayu teh tacan lahir. Harita sepuh nden teh nembe kagungan putra dua, hanjakal dua anak ge teu panjang wiswa. Nden mah tangtosna oge moal emut kana rupina. Dan nuju burei keneh. Tah nden raka nden anu nomor 2 teh sarimbang pisan sareng tuang putra. Ari cek tetenjon kami mah asa sarupa jeung si Adi. Ih sanes nden. Ceples pisan raka anu ngantun. Den nemung mah saketna ge kenden sami-sami cureleukna. Listayu teu ngomong. Saban inget kadinya hatena ngaradak sok ngarakacak malah sok remen ngahulang teu puguh lamun peutingna tas kaimpikeun teh. Ari Ibi aya niat rarabi deui. Alah den. Ibi mah tos teu emut kadinya. Kahoyong teh mung kantun hiji. Hoyong bomela ka enden sareng ka Raden Alit duge katutup umur. Teh panasaran Ibi kumaula teh. Komo saupami diparengkeun keneh nyarengan enden regreg pageh rumah tangga. Cacap ka panasaran Ibi teh. Tingawitan nyarengan tuang ibu duge ka enden puputra deui. Listayu teu ngomong. Dupi enden tos masihan kasanggeman. Atanapi teh acan perkawis bade didahupkeun teh. Ah acan Ibi. Eta mah karek kapalai paman. Apan cek kami oge bieu. Kami mah tacan yang corup parupana acan. Kuping wartos teh cenah juragan cutak bade ka dieu leres. Lain ka dieu maksudna mah ka imah urang. Tapi kapadaleman nya maksud teh lain ka dieu ka imah urang. Tapi kapadaleman saur paman sungsang mah minggu hareup. Kapan di pedalaman terek aya gempungan menak wawangkon ukur. Sakur umbul jeung cutak bari sarumping. Ngadenge beja teh kabeh oge cutak anyar cenah. Cutak harebeul mah geus sinemaren. Apa ninggang kana babasan ganti menak ganti lalakon. Upami kitu panginten juragan cutak ti kalong wetan teh bari sakanteunana panganden ka dieu meureun nya. Teuing atuh Ibi. Kahayang kami mah entong. Itu ari si geulis. Nah kitu. Bisi kami na teu bogoh. Lamun kawin karana ku kapaksa mah kuriak wae engkena pista. Kumaha pami engke dina kabuktosanana anu sumping teh pameget gandang pekarasapeun istri. Kapoe merek ri Ibi. Itu arina naon teh? Apan ka enden bade didahupkeun oge. Geus manggeus Ibi gandeng Oh nyaritakeun wae eta. Omong Listayu bari gudad gade. Tapi dina emprona mah Listayu ngagugu kana kahayang paman Senapati. Manehna daekeun midang darek dibawa ka padaleman cenah rek dibere pancen ngaladenan tuang leueutna para menak nu marilu gempungan. Sanyana bari jeung satengah hate manehna keukeuh we ngarasa hoream rek diraremokeun ka lalaki anu sama sakali tacan dipikawanoh teh. Nganya kitu lamun teu ngagugu manehna sieun dianggap baha.
Malah teu mustahil bakal dianggap jelema nu teu nyaho males kahadean. Mana ngajejehkeun kitu oge meureun paman sungsang teh bakat kunyaah ka diri aing ceuk pamikir Listayu. Da pugu geulis bawa ngajadi barang geus rengsedang dan mah tembong deui rupana keuna kana babasan anak hiji keur gumelis teh. Tos katanggem, tos kantenan sanggem ibi mah anu ngasuhna. Dalah saur batur oge mah teu aya nu nyebat kabadil. Kabadil langit ningali enden parantos dangdos mah. Da lamun seuk aya katumbiri pasti bakal seueur nu nyangki aya bidadari turun ti kahyangan. Alah, ibi ari muji teh sok meuneu bebekan kitu. Ih, da muhun atuh den. Geus lah gandeng. Meha pewe budaknya bisa kami mulang rada peuting. Omongna bari terus turun tina babancik. Alun-alun rada karame di pasieuk umbul-umbul jeung laweron tek warna-warni. Ngagadar tatabuhan ti papanggungan ngabagiakeun para tamu anu sarumping. Tah pancen eulis ayeuna kudu mantuan Mas Juru Simpen nggone ngatur hidangan. Omong paman sungsang sanggeus aya di padaleman. Ieu teh pun alo anu baris ngiri ngabantu-bantu. Nyarita ka Juru Simpen. Nuhun atuh. Puguh ti tadi milarian jalmi anu pipanteseun nyanggakeun leuteun ka Paseban. Sok geulis bantuan uwa. Tong asa-asa tong kararagok jeung uwa mah. Saha kakasih teh? Galeh ge pisan eta Juru Simpen anu ngabasakeun dirina uwa teh. Lis maya uwa. Tembalna rada asa-asa. Baik atuh nya eulis. Paman mah da ayeuna teh kudu geus aya di lebat. Omong paman sungsang. Najan geus lawas teh nyincak padaleman tapi Listayu masih keneh apaleun kumaha tata titina lamun keur aya di jero. Utamana lamun keur nyang hareupan pangawulaan. Pagawean anu dipapancenkeun ayeuna keur manehna mah beunang disebutkeun geus biasa. Apaan zaman dalam anu ti heula oge manehna sok dibere pancen ngaladenan anu masamoan. Dina waktu nuangkeun tetamu sakapeung Listayu sok raret-raret teh ari dina hate leutik mah aya kapanasaran. Hayang nyaho kana rupa cutak Cikalong Wetan teh. Tapi lebeng teu manggih katerangan teuing anu mana jinisna. Unggal aya di jero Paseban, loba nu ngareret ka manehna. Raret lalaki anu matak jadi rada gempeur eta tudak loba anu ting pendeleng. Wah, dupi anu caralik di jajaran kidul teh saha wae? Listayu bet pangangguran nanya ka Juru Simpen. Wa oge teh apal kabeh teh. Anu pangjuruna mah demang kahuripan. Heuleut hiji tidinya teh ngabehi sagara herang. Tah lamun gigireunana cutak batu layang. Tuh. Kan apal ti lu anu pasti mah teh heula. Anu saurang deui gigireun cutak batu layang, cenah mah cutak anyar ti Cikalong Wetan. Listayu unggut-unggutan manehna nginget-nginget deui rupa menak nu dariuk di jajaran kidul. Kumanehna diapalkeun deui katerangan Mas Juru Simpen bieu. Demang kahirupan heuleut hiji tidinya ngabehi sagara herang. Cutak batu layang, cutak Cikalong Wetan. Sakali deui demang kahirupan heuleut hiji ngabehi sagara herang, cutak batu layang. Apalah pokona mah. Eulis, ieu pot cicanda kalebat, omong Juru Simpen. Waktu geus di jero Paseban, Listayu maling-maling neuteup ka jajaran kidul. Demang kahuripan anu itu ngabehi sagara herang pastina oge anu itu. Ari kitu anu geus cetuk huis.
Cutak batu layang apan etama. Rete kanu gigirinana lalaki ngalempereng koneng udeng na rereng picisan. Listayu make rada ngalenyap sagala. Cutak cekalong wetan tea gitu. Listayu make rada lila ngareretna, bet kabeneran itu oge netep ka manehna. Puguh we jadi rampang reumpeng, da katohian keur maling-maling ngeuleuh. Untung teu salah ngeusian lumur oge. Hanjakal ngan saliwat pisan aya di jero paseban teh. Tudas salilana oge ukur ngesian lumur sanggeus kaluar deui Listayu terus ngahuleng. Munnya teh eta kapeunteun dina rupaan mah. Tapi teuing anu luareun ti rupa, boat teuing ukur alus luarna wungkul. Padahal saur jenatna ambu oge hade rupa tacan tangtu hade lampah. Tapi kabubaran gempungan Listayu teu kungsi manggih raratan anu leuwih jauh ngeunaan Cutak Cikalong Wetan. Teu kurang teu leuwih ukur samet kareret dadegan jeung rupana. Panasaran keneh pokna dina jero hate. Tapi meureun engke peuting oge ku paman sungsang bakal dibawa nyimpang. Listayu jadi ngarep-ngarep panggih deui. Malah mun bisa mah dina waktu anu rada laluasa. Bet mencog dina panyangka Cutak Cikalong Wetan teh teu kungsi datang nepungan. Waktu geus peuting paman sungsang kakaramulang ti padaleman teu ngiringkeun tamu saurang-urang acan. Piraku lamun aing kudu totoro jogan tatanya mah. Atuh goreng kasebutna. Ceuk pamikir Listayu. Najan kitu manehna maksakeun unggah ka imah paman Senapati. Barang bus katenjo paman sungsang keur cacarita jeung embi teja bangun dari anaker. Hanjakal teu kadenge da semua harewosan. Listayu buru-buru undur deui da ceuk angkananana bisi matak ngaganggu ka anu keur badami. Tapi manehna kaburu digupai ku pribumi. Capek tantuna oge nya eulis. Omong embina. Cekap we embi. Sanes capek-capek teuing tanaga abdi mah, tapi capek hate. Bilih idangan kiranya gemakeun tatamu. Walon Listayu bari geek emok hareupeun pribumi. Parantos bubar pina tatamu teh. Gempungan mah geus lekasan. Tapi para uleman kan isuk pimulihkeunana teh. Ketang aya tadi saurang anu maksakeun mulih ti heula teh Cutak Ciparai, tembal paman sungsang. Oh jadi Cutak Cikalong Wetan mah aya keneh di dieu atuh. Tapi nah aku paman sungsang teu dibawa nyimpang. Listayu nanya dina jero hatena. Paman teh boga picaritaeun ka eulis ngan jigana moal bisa ayeuna nepikeunana. Da pamana capek kene? Perkawis naon paman? Nyari perkara nama ngeunaan anu penting pisan. Utamana pikeun diri eulis. Isukan we atuh nya ngobrolna. Mangga. Tembal Listayu. Manehna terus amitan hatena bangetnya penasaran. Naon atuh anu rek ditepikeun ku paman teh? Kasampak si ibu masih keneh nyaring. Aya juragan Cutak teh enden? Aya. Enden diajak nyarios naon wae? Teu naon-naon, piraku. Nyaan. Piraku teu ngajak cacariosan mah. Heueuh teu ngajak cacarios pisan. Itu ari si Ibi, mana teu percaya ka kami? Yeuh Ibi. Rek bisa cacarita kumaha? Da panggil oge henteu. Saurna nembe teh aya. Nya aya di padaleman. Apaan ini gitu nanya anak. Ayah juragan Cutak benden. Ku kami dijawab ayah. Lamun ibi nanyakeun panggih henteu natang tuh, ku kami bakal dijawab henteu. Ayah mohon. Ya ku pintar ari nu geulis. Mani telik kanu kitu oge. Omong si ibi. Sakitu geus ngagayuh ka tengah peuting Listayu tacan ngarasa keneh kaenteupan ku pitunduheun.
Padahal tadi berang teh lumayan rada capek kancat kinci di ngaladenan tatamu. Ceritaan paman Senapati teu weleh ngaganggu pikiran anak. Nah arek nepi ke naon atuh meni siga anu penting-penting teuing jeung deui naha cutak cik kalong wetan teh teu dibawa nyimpang. Aya hiji rasa anu beunang disebut aneh. Anu pagaliwat padina dadalis tayu. Naha cenah aing teh hebat ngarep-ngarep panggih cek dina hatena. Saumur demelah asa kakara ayeuna kaeuntepan ku rasa kawas kieu padahal boa teuing itu namah teu ingeteun acan. Kira-kira wanci janari gede manehna kakara bisaeun ngarejep kitu oge ngan sakedeung da dihudangkeun manten ku sora bedug subuh ti kaum hareupeun alun-alun. Kasugri pamiarsa, urang teunden di handelem hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun. Poe isuk urang samper deui. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Pedaran acara dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Demung Janggala. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda.